Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Nah Ki Jalak di perangan ulah pak ulah manehna mah teu jahat henteu. Astagfirullahaladzim, istighfar ujang, di mana aya orai teu jahat. Bapa nenyo ku baron sorangan hidup teh diringkus rek dipegatkeun tulang taleng ngarampuk engke hidup bakal dilegleg. Bagus tong bapikir ayo urang balik. Ragayeng si toleng dipangku ku bapana, si toleng roroesan manehna teu rumah sagring nyarek soteh melang kaki Jalak bisi di paraehan. Tapi Mang Rusman kanal keyakinan yen si toleng teh robah ingetanana lumeh lila teuing cicing didinya. Pak turunkan dawi mah teu gering pak teu kunaon-naon pak Ki Jalak ulah dipaehan pak. Cicing ganeng istighfar anggur mah yeuh piraku incu aki wiraga rek kabawa ku sakaba-kaba istighfar yang istighfar. Apa bapak nu kudu istighfar mah sok nyanyihonan ka kolot tadi teuing teh. Gajleng gujubar Mang Rusman luncat kana leuwih terus ngojay bari ngagusur si toleng. Sedangkan Ki Jalak roncenak geus diberi kubah janta jeung kanca-kancana. Ki Jalak ngahaja bijil ti eta tempat teu hayang ngahenen di jero sedong. Teu kungsi lila Mang Rusman geus mucung deui ngarongheap. Panon buncelik si toleng mah tetep tenang. Da geus tuman teu teuleuman jaba geus kebal kawas orai dina cai. Pak eureun heula pak eureun. Jang aman di dia mah. Tu geuning si orai setan teh ngabelesur ka hilir. Tangtu diberi ku batur ulah sieun. Eta orai pasti kojor. Pak, ulah dipaehan pak. Eta mah lain orai jahat pak. Astagfirullahaladzim. Ulah ngomong gitu Jang. Nabat jiga anu ngalinur. Buahnya Jang teh kaganggu pikiran. Geus tong loba carita tuturkeun we bapak. Gep pigelang leungeun si toleng teh dicekel. Terus dibawa lumpat ka hilir. Ngudag orai nu keur dibaberi ku bah janta ku Ki Juma jeung kanca-kancana. Ayo udag euy, udag. Kira ku eleh ku sato, hayo. Bah janta gogorowokan mere sumanget bari terus ting kucuprak dina cai walungan. Sabab kenca katuhun gawi recadas. Ngapa omong bah? Sok maju atuh imah bisa nanti gogorowokan unggul. Saker teh. Ki Jalak roncenak terus ngagulusur ka hilir mapai walungan. Lumakuna leuwih gancang huluna calengeu matana bolotot. Sanya namun Ki Jalak roncenak aya niat ngalawan, tadi ge jelema sakitu mah kudu geus carem. Tapi saeutik ge teu kapikir ku manehna dan niatna ge hayang babakti ka manusa. Pak, ulah pak. Si toleng gogorowokan deui. Ganeng hayu lumpat, urang nebak orai, cek Mang Rusman. Mitra kaum dangu gancangna carita. Reg Ki Jalak roncenak eureun di hiji tempat, di dinya mah aya palataran rada lega. Dijukutan kandel sisi walungan kayuhan ku tangkal kiara payung. Buringkal Ki Jalak buburingkalan gulusur ka darat terus celenge letahna lel-lelan. Sedangkan bah janta jeung baladna ngahegak bakat ku capek ngabeberik orai. Pakeanana kabeh baraseuh reg sararea eureun panona mureleng ka orai. Bedog mah geus disiagakeun. Kade euy, tuh si orai edan teh geus taki-taki leuh. Manehna ngarti milihan tempat nu lega pikeun tarung euy. Bener, satu teh. Ieu mah jiga bogaeun uteuknya ngajak lumpat heula, ngarah urang beak tenaga balas lumpat. Tong sieun. Alam matina ulah ngadekan awakna sabab geus jelas moal teurak bogohan matana atawa irungna. Cek labe, bener. Satuju lah mun kitu mah. Jangan bener kitu. Mitra, keur kitu pun cengis Mang Rusman jeung si toleng datang. Rada paneuri da ngobrol heula tadi teh. Mang Rusman mani ngahegak pakeanana rancucut baseuh. Bah kade sing waspada bah eta orai setan teh geus bijil amarahna. Tuh matana semu beureum, cirining amek. Ulah miceunna tanaga nu teu puguh, alawe mamatina. Urang tojos matana lah. Ulah bah, ulah.
Lanyang si Toleng lumpat ka deket Ki Jalak roncena. Manehna kacida melangna bisi Ki Jalak di parehan. Gabrug ngarontok beheung orai ngagantel. Jalak, kade sing waspada Jalak. Bapak Wing salah harti, maranehna can ngartieun yen maneh nulungan Wing. Kade Jalak, kade. Tapi Bapak Wing teh jago Jalak, kade sia. Jika ulah deket-deket bisa saya pacaran nyasap di rada jauh. Mitra, si Toleng nurut telenyang lumpat kanu rada luhur gugurayangan kana ari. Yoga anyog kana batu anu nyohcor ayana deket puhu akara kiara. Sedangkan Mang Rusman jeung baturna carolohok kaget nyok kalakuan si Toleng gitu teh. Rata-rata baruga sangka anjeun pikiran si Toleng teu waras. Kaganggu ku kajadian nu pikasieun. Sahanteuna bakal soak dikekepan ku orai nu sakitu gedena. Duh, cilaka. Anak dewek juga anu teu hideng. Ulah salembang Rusman. Satungtung awakna jag-jag jeung waras. Bisa kena ditulungan. Ayeuna mah pikiran kumaha carana maehan orai. Teuing atuh, kelanan. Mitra menang sajongjongan mah eueuh anu bagrak kabeh cicing. Ki Jalak roncenak ge teu obah ngan matana molotot ka Mang Rusman. Letahna lel-lelan teu daek narajang. Keur kitu kadenge aya anu surak ayeuh-ayeuhan. Mana horeng urang lemur dungus geus daratang. Atuh bungaheun Mang Rusman teh lantaran bakal loba balad. Alhamdulillah bala bantuan datang ya. Mitra, heuleut sawatara waktu buru-dua ti hilir loba jelema jelung-jeleng laluncatan. Lalumpat jika nu paheula-heula da geus ngadarenge beja yen si Toleng kapanggih tapi dikekepan orai. Mematak daratangna teh samakta ku pakarang. Kade euy kade, yo orai di dieu hayo kepung. Bahajanta raga atuh nu lalumpatan teh eureunting euleugeg ting rarenghap. Nu rada borangan mah mundur deui. Barang breh katenyo ku sararea. Sarolohok sabab geus arapareun ka Ki Jalak roncenak teh. Mitra kaum dangu sadaya atuh ribut jalma teh. Tong ngomong hayo gempur. Mang Rusman mere komano ger sararea surak tup-top kana batu belawar-belawar di baledogkeun kana hulu orai. Lug loba anu keuna. Tapi lolobana mah ningang cadas jeung taneu. Gurinya Ki Jalak roncenak usik leak cukut kagiles tapi ka deple. Uringkal plug buntutna ngagebut jagat asa ingeung. Padahal ukur usik biasa. Disangkana kudu ngapung mah rek ngalawan. Atuh beuki ngangsit narajangna teh. Hujan batu tamak kerep blag-blig-blug mata ketir di barung ku sora nuting jorowo. Ari si Toleng ngadeg-deg paur bisi Ki Jalak roncenak cilaka. Jalak, kade euy kade. Si Toleng jojorowokan ka Ki Jalak. Tapi teu didenge da hujan batu keur meujeuhna banget. Nya harita Mang Rusman jeung baturna aya kasempetan pikeun ngatur siasat. Ngariung badami batur-batur orai edan keur tamplok perhatianna kanu merangan. Ayeuna urang rada salse cik saha nu boga usul kumaha carana sangkan bisa mayan orai. Da hayang hasil mah kudu make otak. Sabab gandelkeun ka tadi mah moal teurak. Nah make bingung. Pan kudu bisa menangkeun matana rin. Ayeuna mah kari mikiran eta we ceuk abah mah. Bener bah, sarana dua, kahiji di baledog ku bedog ti kajauhan, kaduana ditumpakan huluna, ditojos ti kadeuketan. Cik mending mana ye? Urang jajal hiji-hiji. Mun gagal nu kahiji kapaksa ku anu kadua. Bener kieu mah. Tapi pakarang kudu apik-apik ye. Bisi beak ye. Kuring sanggup. Yap, minta bedog dua lah. Yo atuh nu abah nu seukeut ye. Harita keneh Ki Juma narima bedog dua. Milih nu seukeut congona. Ameh rek dipake maledog mata orai. Maneh kudu cicing dina lamping anu rada luhur. Sabab si orai gero teh celengeu wae huluna salilana di luhur. Wah kagok rek naek ka tanggal kiara we lah. Nya jiga atuh. Mitra, jelema anu lobana masih terus merangan orai. Aya nu ku batu, aya anu ku tumbak jeung sajabana. Ki Jalak roncenak ukur buburingkalan nyingkahan panarajang. Najan eueuh nu teurak ge. Ari loba-loba teuing mah teu burung kabeureun. Sieun kana matana atawa kana bangusna nu rada rangu. Nya dina kaayaan kitu,
Ki Juma nerekel karena tangkal Kiara bari mawa bedog sadua-dua. Jadi lagis tapi karena dahan anu panghanapna nangtung nincak dahan nyarane karena tangkal. Awas ya, aing teh baheula jago ahli maledog ku peso balati. Kira aku ke bedog rek gagal. Hah sia. Mitra, perhatian Ki Jalak Roncenak kanu lobaan. Manehna teu nyahoeun yen Ki Juma ngadodoho. Gero Mang Rusman ngagero. Hati-hati Juma. Sanggeus menang kesempatan anu hade. Hiuk kalayang bedog hiber hiji syut cap kana luhureun mata Ki Jalak. Kentewel kulawit pluk bedog demurag. Nancebna teu jero tapi burial getih bijil. Ger balad Mang Rusman surak ayeuh-ayeuhan. Sedengkeun Ki Juma ngaleper bakatku hanyelu sabab teu keuna kana matana. Aduh, cilaka biasana sok bayangan geus tatu mah yeuh. Kudu kumaha yeuh, bedog gari hiji deui, tapi awas ya. Cek Ki Juma bari nyakal deui bedog, ngan ayeuna mah dibarung ku Ratu da Jantung. Sok sieun gagal deui. Juma, ade euy. Cek Mang Rusman deui ti kajauhan. Ki Juma mureleng kana hulu orai, ngincer matana sangkan sakali beunang. Hujan batu teu eureun jelema eak-eakan mata kaweur pikeun Ki Jalak. Giler mata anak kakenca kakatuhu, letahna lel-lelan. Barang red katalebah Ki Jalak, hiuk kolebat siut. Bedog teh hibar deui ngalamatana. Seb keuna pisan nancep jero. Buringkal Ki Jalak Roncenak buburingkalan. Geblug-geblug buntutna ngababukan lemah. Tapi ka euneur seor tatangkalan anu kababuk tapi ka euneur. Pating dorok-dok Ki Jalak ngamuk terus disada kekeokan. Sorana tarik mata katorekan sungutna calawak getih ngucur tina matana. Ger jelema surak ayeuh-ayeuhan. Monur bergug, kumaha lamun kababuk? Bodoh sia, munur. Cek bahajanta, gogorowokan bari jeung papeta, urat beheungna tapi karanteng. Buyak jelema teh nyingrai, malunur da sieun kababuk ku buntut Ki Jalak Roncenak. Buringkal awak orai buburingkalan. Hiuk kebut buntutna niban lemah. Buhisat batu leutik ngaracleng jukut penyet rata jeung lemah. Orai disada mata kukurayeun, kereleng awakna ngakurinjal kukulitikan. Cebet buntutna kana tangkala kai segede beuteung. Dorok-dok bru tangkala kai runtuh kawalungan. Cai ngabendung ku dangdaunan. Nenyo kajadian kitu. Si Toleng mani colohok bengong kaget asa dina pangimpian. Asa teu percaya kana tetenyoanana. Menang sajongjongan mah ngajengjen leungeunna ngaleper jajantungna Ratug. Masyaallah, Jalak! Cek si Toleng sanggeus sadalila ka cidawatireunana ka Ki Jalak Roncenak anu nandangan ka nyeri anu lain lumayan. Tina matana ngucur getih bedog nanceb satengahna. Beda deui jeung nu sejen. Nenyo orai ngamuk teh surak ayeuh-ayeuhan. Ki Juma pada muji lantaran pamaledogna meneran pisan kana mata orai anu ngabalukarkeun tanaga orai jadi ngurangan. Batur, munur heula euy. Bahaya dulu munur. Bah janta gogorowokan deui nitah mundur ka baladna nu maju deui. Bari ngamang-ngamang bedog. Kudu ditimpa deui tah ngarah tereh modar. Bagian kuring ieu mah yeuh RT. Temal Mang Rusman kak nyekal bedog huntuna kakerot sumangetna ngagedur nenyo orai keur ngamuk teh. Hayang gancang-gancang maehan. Jleng Mang Rusman luncat ka tempat nu rada luhur. Malipir kana gawir nyalingker kana rungkun kakayon. Leungeun katuhu nyekel bedog panonna mureleng ka orai nu anger buburingkalan. Bapak, ulah pak. Si Toleng jojorowokan nyarek bapakna, sangkan ulah mergasa Ki Jalak Roncenak. Tapi ku Mang Rusman teu didenge. Kulantaran teu diwaro, gajeng si Toleng luncat taraleng lumpat muru ka bapakna. Tapi katenyeun ku palabe gero ka baturna. Si Toleng halangan si Toleng. Belecek, duaan lumpat ngudag si Toleng. Barang geus tapi karawak dicekal bepeuteyanana, terus dibawa mundur. Si Toleng adu glajer sukuna TTJ awakna babadug bari gogorowokan.
resotkeun sakunyuk. Kunaon sia teh? Resotkeun. Aing resotkeun. Aing resotkeun. Mitra, si Toleng kogorowokan tapi teu diwaro. Hiriwil si Toleng dijungjungkeun kuduaan sukuna tepi ka ngagantung teu napak kana taneuh. Aduh kakejet tatajong kanu mawan. Bantuan atuh euy, bantuan. Ki Juma ngagorowok tina tangkal Kiara lantaran kate nyaweun ku manehna nu mawa si Toleng jiga rek kawalahan. Jol tiluan kap si Toleng pada nyekel. Atuh najan adu belajar ge teu bisa walakaya. Terus dibawa kanu jauh sangkan tengah ganggu ka bapana. Harita teh Mang Rusman geus menang tempat numerna. Kalayan teu mikir ke naon-naon perhatianana dipusirkeun kana mata orai anu sabelah deui. Awas ya. Hiat, hiu, belawar. Mang Rusman maledogeun bedog hiu balesur. Bedog hiber muru kana hulu orai anu keur kakaliungan. Creb, keuna deui bae kana matana anu sabelah. Nancreb satengahna buringkal. Orai teh buburingkalan buntutna centang di sada mata katorekan. Kebut buntutna ngababukan lemah. Leak jukut jeung ruyuk kagalai tapi kapajet tangkal leutik ting peletok potong. Ger nu ngapung surak ayeuh-ayeuhan maruji ka Mang Rusman jeung Ki Juma sungut orai calangap nemongkeun sihung katara alak-alakanana mani melowong. Aya nu motekar mulung tumak nu ngagoler deukeut batu hiuk balesur dibaledogeun kana sungut orai nu keur calawak. Bet meneran cereb nanceb kana lalangit sungutna. Keur nu lalaco surak deui ayeuh-ayeuhan asa ka ini. Bagus sana, bagus euy. Pinter maneh sana. Cek bah janta muji kalalaki ngora anu bieu ngalempagkeun tumbak. Ger atuh kaleprok. Kaayaan di dinya ngadadak jadi rame. Surak ayeuh-ayeuhan. Ari Ki Jalak roncenak beuki leuleus. Tatuna dina mamatihna bungkul. Matana geus rangseb ku bedog alak-alakan tatu ku tumbak buringkal blug. Buntutna kana lemah. Tapi kaingeung pating rariaga atuh. Ki Jalak roncenak sakarat awakna buburingkalan disada tarik mata katorekan. Kadenge ku si Toleng. Asa nyebit ceuli nya saak hate. Hing si Toleng cerik bari sasamat ka Ki Jalak roncenak. Jalak, harianan, bapak teh kunaon pak, nah sobat tuing dipaehan, Jalak, ulah pae Jalak. Si Toleng cerik teu kuateun ku kasedih. Teu tega nenyoki Jalak roncenak nu nandangan tunggara, keuna ku pakarang Mang Rusman sapara kanca. Jijing, nah betaneh teuing kudu nama atoh nenyo orai modar teh, eta teh jahat deuleu, tenang Ujang, tenang. Ulah kabawa ku sakaba-kaba, istighfar anggur mah. Cek bah janta bari ngadeuketan ka si Toleng. Tapi si Toleng kalah beuki tarik cerik na ngading diut bari tunggul. Teu tega nenyoki Jalak roncenak nu guguring jalan sakarat. Hatena sedih ras inget ku bageurna, ku belana manehna mah geus teu asa jeung orai. Sabab geus kadagingan, najan nya ge can lila, tapi karasa belana Ki Jalak ka manehna. Batur, ayo tinggalkan deui ku batu, ayo. Cek lebe marentah kanu ngariung. Gar jelema surak tup-top kana batu agede-gede pelawar dialungkeun dipake ningangan Ki Jalak roncenak tinggara blugkeuna kana punuk kana bangus jeung kana tonggongna. Ki Jalak roncenak anger buburingkalan bari disada pikawatireun ngan beuki lila beuki leuleus beuki laun gerakanana sarta getihna tina matana beuki juuh. Ger nu ngepung teh surak ayeuh-ayeuhan leuwih rame batan tadi. Tumak ting balesur deui pakarang nu aya mah digunakeun kabeh ge. Sarerea geus nyaho kana mamatihna nu diarah teh matana jeung sungutna. Bedog nu nanceb di baledog perahna. Adu beuki mebes tambah jero sarta getihna ngaburial. Lila-lila kulahek kulu orai teh ngulahek teu bisaeun centang. Kari buntutna buntang banting keneh. Awakna ge geus leuleus gerakanana teh. Modar euy, modar. Tah, tojo deui tah bangusna, mitra. Hiuk bedog dibaledogkeun crebkeuna. Aya anu nyoledat, aya anu nyalahan. Kalah nancleb kana taneuh tapi geus tetela. Kakuatan Ki Jalak roncenak geus ngurangan. Tungtungna teu daekeun usik deui buntutna ge cicing bae.
Horsih modar sana uy modar. Jelema teh surak beuki rame. Ki Juma turun dina tangkal kiara Mang Rusman ge nyampeurkeun ka pakalangan. Tapi gero palebe ngagorowok bedasna keur Mangkai ulah gagabah bisi hirup baik karanan sina modar pisan bahaya yuk bahaya. buyak jelema teh mundur deui. Kaasup Mang Rusman nu ngadeuketan teh. Harita mundur deui sakabeh paneuteub mencerong kana bangke orai nu ngarengkol. Buntutna karuang ku batu. Sabot kitu koceak si Toleng ngoceak bari ngabadug nu nyekelanana. Cengkang blak-blak opatan ting carengkang ka tukang. Jalak, ulah pae, ulah pae. Harang lumpat muru kaki jalak roncenak nu geus ngababatang jadi banusan. Barang geus tepi gabrug ngarontok kana beheung ki jalak roncenak. Muntang si Toleng teh tiba pareket bari ceurik bangun anu kanyerian. Nya puguh sarere age kaget lantaran asa aneh nah si Toleng bet ceurik jiga nu nalangsa. Jalak uing dagoan jalak uing milu jalak ulah pae jalak ulah pae jalak ulah pae jalak ulah pae gitu cerik nanti. Terus si Toleng teh lolong seran bari sasambat kaki jalak roncenak. Tapi ki jalak roncenak teu usik malik. Nyaan geus palastra raga paturai jeung nyawa geus tepi kana titis tulisna geus ninggang kana mangsana kudu ajal ku cara kitu. Si Toleng lila ceurik sasambat kaki jalak roncenak. Tetela leuwih nineung kaki jalak batan ka indung bapana. Leuwih soteh dumehne nyosobatna palastra. Turta bapana pisan anu mergasana teh. Mang Rusman gogodeg. Manehna jadi mikir piraku si Toleng make teu hideng. Piraku kausap setan, piraku kasurupan onaman. Moalnya betepi ka kitu lamun teu aya sababna. Astagfirullahaladzim, ieu budak teh kunaon bet sasamat ka orai. Sah ari si jalak teh boa-boa. Teu kebat ngomongna Mang Rusman teh. Gandeang leumpang ngadeuketan ka si Toleng anu keur ngading diut ceurik. Jep nu lalajo teh jempe nu tadi surak ayeuh-ayeuhan teh nya kitu mah jempling. Nu kadenge ukur sorat cai nu ngaguruh di walungan jeung si Toleng nu keur ceurik bari sasambat kaki jalak roncena. Reg Mang Rusman eureun gigireun si Toleng anu keur ceurik lila cicing ti korona lok-lokan napasna ngahegak rupa-rupa parasaan ngagulung ngajadi hiji lolobana mah heran ku kalakuan nu jadi anak. Toleng kunaon anak king? Cek Mang Rusman sanggeus rada lila. Panona melong ka si Toleng nu bangun kanyerian. Tapi si Toleng teu nemalan bangun anu teu malire. Hate Mang Rusman sesebelakan leungeunna rada ngeleper. Kaheran beuki nambahan rupa-rupa pertanyaan ngagulung dina hatena, tapi can aya nu kajawab. Toleng, sing eling anak ieu bapak ujang. Ieu bapak ieu. Cek Mang Rusman deui bari gap nyekelan tak-tak anakna. Si Toleng cengkat katara panona beureum. Cipanon burah bareh dina pipi nyaan ceurik lain bobodoan. Sedih anu teu aya bandingna. Nalangsa ka bina-bina. Si Toleng teu ngomong tapi tina sorot panona kabaca jiga nu nganaha-naha ka bapana. Brek Mang Rusman deku. Leungeunna ngusapan tak-tak si Toleng. Dikoro Mang Rusman lok-lokan bet jadi kabawa sedih. Naon di teh nu sanyana ujang. Mun bapak salah hampura. Segruk si Toleng ceurik deui. Kalah beuki kanyerian nyeuh kana lahunan bapana. Cipanon karasa ngucur kana tuur Mang Rusman bet kabawa ceurik. Cipanon teu katahan merbei bijil terus ngalemereh mapai pipi. Ya. Kumaha ieu teh? Kumaha kunaon hidupnya atuh? Kunaon? Cek Mang Rusman bari terus nyusutan Cipanon. Si Toleng canemalan. Anger ceurik bangun anu kanyerian. Bah Janta, Ki Juma, Pak RT palebe jeung nu sejen. Cara lohok saeutik ge teu ngartieun. Eueuh nu ngomong kabeh ge teu warani gagabah bisi kumaonam. Teu wani ngira-ngira bisi salah naha naon nu jadi sababna. Palebe kumaha urang ieu?
Heula kun bae sina duaan heula bah bisi ngarasa kaganggu da engke pastinya ho cicing heula. Abah mah jadi sedih nah si Toleng meni bangun anu kanyerian. Biasana masih eta teh tara ngabijilkeun cimata, tara kadenge ceurik, tara kadenge humanuar. Nah di ayeuna bet kieu sedih abah mah palebe. Sedih ya jadi. Ari ngusap beungeut na panonna burahay beureum beh bae bedah. Palebe teu nemalan ngan katarati corona lok-lokan kiju mage sarua manehna jadi kabawa sedih. Nu lobana ge nya kitu urut tadi surak eak-eakan teh simpe mata keung. Kocapkeun deui si Toleng ku bapana dirangkul bari dicengcirikan. Bari jeung kitu teh can kanyahoan kasang tukangna mah. Ngan si Toleng rada leler cirikna ukur Cipanon anu juuh keneh teh. Yang sing sabar sing tenang. Bapak teh can ngarti kana maksud hidup. Geus nu geus meda geus kieu kuduna meureun. Bisi bapak nyin kasalahan ku hidup kudu dihampura. Cik Mang Rusman manehna sadar bisi boga salah. Si Toleng nyusutan Cipanon ku pigelang leungeunna geus kitu melong ka bapana lila mencerong jigan wayang tembus kana jantung bapana. Hayang nenyo eusining ati nu jadi kolot. Yang ulah nenyo kitu bapak jadi teu geunah rasa ieu. Cek Mang Rusman rada hariwang bisi anakna kausap setan atawa kasurupan kasarad kuno lain-lain. Bapak kunaon bapak teh percaya ka uing? Nah betul nurut ka uing. Nah apa nah? Hing deui si Toleng ceurik. Cipanona kalah tambah juuh. Gebega atuh Mang Rusman ngarenyaga. Manehna beuki sadar yen manehna nu nyieun kasalahan. Tina kecap si Toleng bieu ku manehna geus kaharti yen si Toleng teh waras teu kunaon-naon. Katara boga hanyelu boga kahaneueul sarta maido ka bapana. Omonganana anu ti heula aya hubunganana jeung kajadian ayeuna. Sidik si Toleng teh sadar waras teu robah pikiranana. Yang bapak hampura bapak hampura. Mang Rusman ngusapan sirah si Toleng nu ceurik deui bangun anu kanyerian. Tungtungna Mang Rusman teh cicing heula ngantep si Toleng sina cacap heula ngabudalkeun parasaanana. Red kagigir bangke orai ngabugigag geus teu usik-usik danyaan paeh. Mang Rusman nyoba-nyoba neguh pangalaman si Toleng. Nah kumaha anu sanyana tapi da teu kahontal ku akalna, teu katepi ku pikirna nya anger henteu kasawang. Lila-lila bah janta jeung palebe panasaran. Karesele nungguan. Duanana nyamperkeun geus tepi gog naragog deket si Toleng. Tapi teu aya nu ngomong ukur melong ngan nenyo Mang Rusman ngumbar si Panon mah duanana kabawa sedih. Rusman aya naon nu sanyana ieu teh? Kuring ge Can ngarti palebe. Si Toleng can ngabejakeun sabab dengan jiga nu maido ka kuring. Teh ieu orai dipaehan ku kuring. Astagfirullah. Palebe gogodeg. Lila-lila si Toleng leler manehna sadar nu paeh moal bisa hirup deui. Jeung deui ku manehna geus kaharti tangtu ieu teh tina salah harti. Jung si Toleng cengkat leungeun katuhuna nyampai kana punduk orai. Bangun mung papisah. Pok ngomong di pelong ku tiluan. Pak, kitu deui ka abah jeung ka palebe. Uing teh teu gelo teu. Uing teu kasurupan. Uing mati kamari ge waras. Tapi nah omongan uing tadi denge, nah tadi karuku, nah keke bae sobat uing dipaehat. Manehna jahat, tadi kayak bapak teh geus pejet digalaiku manehna. Paneh mah teu aya anu tatu hiji-hiji acan, nah sobat uing teu daek ngalawan. Tapi nah bapak teu mikir nah, abah teu saladar. Mitra mengadengekeun ngeluk tungkul kabeh ge eraeun. Utamana pisan mah Mang Rusman. Sabab manehna nu boga pokalna Mang Rusman kaduhung sagede gunung hanyakal sagede Tegal. Pak, uing mau balik, mun sobat uing tadi pulasara. Toleng hampura bapak teh ujang hampura. Gabrug si Toleng dirangkul ku bapana. Diusapan tonggongna bari dihujanan ku Cipanon. Bah janta jeung palebeting aling sreuk ka bawah sedih, tapi teu marilu ngomong. Bapak rumah salah ujang. Bapak rumah memang bapak teh nafsu teuing.
Sabab bapak boga sangkaan hidup teh diringkus ku orai. Rek dileg-leg tapi geuning lain kitu hampura ujang hampura. Da cacak menyaho mah moal bapak teh moal. Si Toleng kekereceman terus ingsrek-ingsrekan. Teu ngomong ngadenge omongan bapana kitu teh. Kumanehna kabayangkeun keneh basaki jalak roncenak guguri nyalan sakara teh. Mana komo nenyo bedog anu nancep dina matana mah. Jang, bapak hampura keun ya orai urang pulasara sakumaha kahayang hidup. Bapak rek menta dihampura ka maneh. Ngajan manehna geus palasra bapak boga kayakinan ya orai boga sukma. Cek Mang Rusman dari anaker. Bener yang Toleng, iya kejadian teh sasat kecelakaan. Ku teh nyaho, ku teu ngarti. Bapak hidup teh niatna hade nulungan hidup isi hidup teh nyaho disaprak hidup leungit. Bapak teh teu eureun urang peuting melincer poho dahar poho sare tah ilikan awakna tepi kabegang eta teh ngabelaan hidup ujang kitu tah. Cek lebe dari anaker ngajentrekeun kaayaan Mang Rusman. Si Toleng ngeluk tungku Cipanon bari jil deui. Geus kitu ngusapan beuheung ke jalak roncenak bangun deudeuh. Jung nang tunggep kana perah bedog nu nancleb dina mata ki jalak. Dicabutan bari jeung ceurik. Mang Rusman teu kuateun ngagukuk ceurik deui atuh bah janta jeung palabe oge carinakdak. Geus kitu si Toleng nyarane kana batu. Ngahulang teu daek ngomong. Mang Rusman beuki salah tingkah gancang. Anakna dipangku dibawa kanu lega terus diecagkeun. Hayang kumaha hidup teh Toleng pikeun nebus kesalahan bapak. Bapak sanggup ngajalankeun kahayang hidup. Pok ngomong. Pak. Eta orai teh lain orai biasa, Pak. Eta teh orai sakti anu bageur. Uing bisa salamet manehna anu nulungan. Uing bung pisah jeung manehna, Pak. Ujang, udah nyarita kitu sabab orai geus bae bapak nu boga salahna, bapak nu boga pokalna. Bapak rumah sagagabah jeung sologoto. Eta kabeh keur ngabelaan hidup. Bapak tapi kapohokan hanaon-naon bakat kunyah ka hidup. Bapak sanggup maehan orai nu sakitu gedena tapi teu sanggup mun kudu ngahirupan deui. Nu sejen we menta macing. Yang kudu kumaha bapak teh? Kudu kumaha? Cek Mang Rusman beuki daria bari murebut Cipanon. Pak. Bapak tong cerik atuh. Kalau bener tong cadorik atuh ngewa urang cerik mereweng kieu. Ewa cerik mereweng. Oh, jang oge. Ulah jurik atuh jang Toleng. Abah jadi kabawa sedih. Nya tapi pan abah mah mun cerik jeung bapak ngewa mereweng. Ai wing mah keun bae da budak keneh, Pak. Tong cadorik atuh. Oh, jang oge tong jurik atuh jang. Sok kumaha? Eta orai. Ulah diantep kitu bae, Pak. Kubur sing tartib uing mung kalengitan manehna. Najan ayeuna geus bae kuburanana kudu dipiara, Pak. Heug. Bapak rek dikubur. Tapi kesalahan bapak kudu dihampura. Sabab geus kejadian bapak teu sanggup mun kudu ngahirupan deui. Nya bapak tong cerik atuh ngewa. Nah, di kumaha da meureun geus kieu kudu. Syukur anak ini. Aku bapak rek ditudunan eta kahayang teh. Lajeng nyana ari kitu kaayana mah. Bapak gitu tega ngantep orai kitu mah. Ayo urang ngabarengan ngurupkeun eta orai. Si Toleng sadar kasedihna mimiting urangan. Sarta bisa ngadalikeun parasaan harita keneh Mang Rusman jeung si Toleng ngadeuketan palebe. Kabah janta jeung nu sejena. Kumaha Rusman? Ieu mah kasararea we. Haranjeun perlu nyaho eta orai teh teh lalin orai samanea cek si Toleng mah. Tapi orai nu bageur nulungan si Toleng tina balai. Nulungan si Toleng tina balai. Kulantaran kitu kuring miharep kasararea di pentarido napikeun ngalitaneu. Urang ngubur eta layon orai. Tah kitu bah. Oh, gitu. Teu salahna. Ayo urang jalankeun, kumpulkeun batur bah. Cek lebe
Atuh geus kitu mah teu loba catur deui sabab bisi kaburu burit. Bah janda nyalukan baladna sina kumpul di nu lega. Guru dua sararea nyamperkeun ngagimung ngariung Bah Janda jeung Mang Rusman. Ngong Bah Janda biantaran nerangkeun rancana Mang Rusman. Sakur nu ngadengekeun cara lohok paingan si toleng tepi ka ceurik balilihan, ari kitu carana mah. Sararea oge ngarasa kaduhung bet milu maehan oray. Tapi da geus kitu jadina kabeh kudu narima kana naon-naon nu geus kajadian. Teu loba catur der digawe babarengan ngagunakeun pakakas aya-aya ngali taneuh pikeun ngaruang bangke oray. Kabeh ge eueuh nu melencing segut pada daek dahayang guna giru anggeus bisi kaburu neng nom. Sager hanya akal kabujeng neng nong balawargi sikap leuwih ka dieu heula kangge dinten ayeuna insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya kelepatan ti mangbarna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.